Selamat sore. Benar ya Pak? Permana motor? Pak ngeringkin abdi Pak. Arek mariksa saja. Mariksa naon Pak, dah dulu tanya anak narkoba. Dan mariksa eta bapak mah. Tuh naon lain eta mah ke dipariksa segala. Ari simna aya teu? Can aya apa can ngadamal. Ya geus atuh nya. Isukan nyieun. Lamun isukan teu nyieun pek jeung bapak ku bapak ditilang. Siapa? Rap. Tomorrow. Mana motor? Andi wae Pak, SIM aya, motor komplit, salah naon deui. Ayeuna mana teu dihalam? Terpaksa enak ku bapak ditilang. Abdi teh damel SIM teh pengejual helm Pak. Tah hayang nyawa pokona mah ku bapak ditilang. The next morning. Pak abdi mah kata dipariksa helm tas meser deui SIM aya. Kan mana mah teu mau motor bedul. Ini